Bismillahirrahmanirrahim. Munur salit mah watudroku jamaah. Munur salamar. Bismillahirrahmanirrahim. Watudroku jamaatun bi ghairi jum'atin. Aya fadilatuha lil musalli malam yusalim imamun alam yantiq bimimi alaikum bitaslimatil ula. Dina jamaah aya nu dikenal 4 idrok. Hiji idrok jamaah, 2 idrok taharrum, katilu idrok rokaat, kaopat idrok jumat. Idrok jamaah, idrok taharrum, idrok rokaat, jeung idrok jumat. Hiji-hiji ya ya. Watudroku jamaatun. Jamaah dapat ditemukan. Jamaah selain Jumat. Jamaah selain Jumat. Aya fadilatuha tegasna fadilah jamaah bisa ditemukan oleh makmum, oleh jalma nu salat selama imam can uluk salam, tegasna can ngucapkeun huruf mim lapad alaikum tina uluk salam nu kahiji. Imam keur tasyahud akhir torojol makmum datang langsung takbiratul ihram. Usalli fardal maghribi makmuman Allahu akbar imam kum menang padilah jamaah. Nu penting makmum bar kemudian imam kum. Jamaah bisa hasil kubarkum. Oh, si imam bar kemudian makmum, si makmum bar si imam kum. Asal ulah kumbar we. Selama masih kena barkum hasil padilah jamaah 27 derajat 27 gunung ngan pedah 27 gunung ge nog cak-cak pungkul tapi 27 anger tong hayang sarua anu berjamaah milu mimpi takbir mah mimiti takbir mah 27 teh sapi bari sapi limusin unggul tapi anger 27 dan merenang nog cak-cak kira-kira itu pantesna nog cak-cak teh atuh da uyuhan barkum uyuhan begitu bar imam langsung kum menang jamaah menang padilah jamaah menang wa ilam yakun ma'hu sanajan teguh sing ngalaman diuk jeung imam rek ngalaman diuk kumaha begitu bar ke imam geus langsung kum bi an salama akibat taharrumihi imam uluk salam persis setelah takbiratul ihram nasi makmum. Kok bisa ya hasil jamaah liidrakihi ruknan ma'ahu sabab si makmum mangihan imam sarukun bareng naon rukun salam peneta assalamualaikum rukun imam keur maca salam kan manehanana geus bar payah sululahu jami'u sawabiha
wafat liha hasil mang kabeh ganjaran jamaah keutamaan jamaah anu 27 derajat hasil lakin nahuduna fadliman adrokaha kulangan tetep sahandapun ai kuantiti nama angger 27 derajat ngan quality yang berbeda. Wa man adroka juz'an min awwaliha jalma menemukan juz awal jamaah kemudian muparokoh di tengah jalan kusabab mudur au kharajal imam atawa imamna kaluar tina salat itu imamna yang modal lumpat hasolalahu fadlul jamaah hasil keutamaan jamaah. Jadi jamaah itu bisa hasil nu penting ngalaman rukun jeung imam rek ditungtung rek di akhir. Contoh nu ditungtung tadi barkum kan ngalaman tadi ujung sholat atau ngalaman di awal sholat. Imam takbir Allahu Akbar disusul makmum takbir Allahu Akbar karek mabar imam dut itu bardut meureun tuh hasil jamaah hasil dong biar ngalaman sadetik berjamaah anapun aya namu parokoh jamaah namu barakannya salasa imam make kudu hitut jamaah bisa hasil ku bardut barkum heuk bardut heuk awewe jamaah hitut awewe ces barces merenang hitut nanahan cit barcit merenang eta mah kumaha mah kata mah bardut barces barcit gaya mah gitu lah atawa awewe berjamaah nu hareupna ngageter jika kamari teh aku mah kamari teh gitu berarti jamaah bisa hasilku barber babu hitut nu hareupna anu hatut nu hareup hitut mah kan jadi ngageter bibirna yes. alah ngalaman berjamaah asal muparokoh nabi udrin beda deui lamun muparokoh tanpa uzur Allahu Akbar imam disusul ku makmum Allahu Akbar karek masa babaraha menit satanggal ya si imam aing mah yang buru-buru muparokoh itu buku-buku eueuh sebab eueuh udur muparokoh tina jamaah tanpa uzur makruh mufawwitatun li fadilatil jamaah. Tak ieu ngaranna idrok jamaah. Jadi jamaah bisa diidrok imma kubarkum wa imma kubardut. Awewe akhir zaman awewe na akhir zaman ilalakina zaman jahiliyah gitu. Urang mana teteh? Urang mana eta urang mana?
unggal tahun orang Bandung gitu wae euy. Tahun kamari mah nu ngacokeun teh urang Garut tahun kamari mah tapi ayeuna urang Bandungnya oh Bandung. Amal Jumat tu anapun hari Jumatan mah palatudroku illa birokaatin moal kapangi Jumatan kecuali kapangi kudu sarokaat ngalaman we jamaah sarokaat hasil Jumat tengalaman sarokaat acan maka Jumatan teu hasil itu ngaranna idrok Jumat. Berarti bisa hasil Jumatan mah mun santri kaberangan poe Jumat init ka masjid jam 12 leuwih saparapat lumpat ka masjid datang ka masjid imam keur ruku dina rakaat kedua langsung we salat takbir Allahu Akbar beres takbir langsung ruku Allahu Akbar ngalaman ruku jeung imam rakaat kedua ngalaman lamun ngalaman ruku jeung imam berarti hasil satu rakaat minimal ngalaman ruku jeung imam dina rakaat kedua parat nepikeun ka uluk salam nah eta karek hasil Jumat. Jadi idrok Jumat birokaatin kamayati sebagai malke bakal dokap dina bab Jumat geus wa yusanu li jam'in hadaru wal imam qad barogo minar ruku'il akhirah ayas biru ila ayyusalima wa yuhrimu sunat jang hiji rombongan jam'in teh rombongan leuwih ti duaan berarti leuwih ti saurang rombongan teh sunat jang rombongan anu hadir datang ke masjid ari pek imam geus cengkat tina ruku terakhir imam ke ruku terakhir rakaat terakhir datang rombongan tujuan rek jamaah barangkadinya sami Allahu liman hamidah hudang tina ruku rakaat terakhir sunat rombongan anu anyar datang tong milu berjamaah sunat sabar keun antep sina uluk salam heula beres uluk salam ngayakeun jamaah deui supaya jamaahna full ti awal sabab lamun rombongan eta maksa ngilu jamaah ka imam anu geus udang tina ruku terakhir leutik teuing ganyaranana sabab teu milu sarokaat acan da teu ngilu ruku anu terakhir sabar akang pan ieu teh buru-buru geus we atuh ayeuna itu-itukeun bae jamaah abdi mah rombongan we ieu mah bade jamaah nyalira teu kedah ngantosan uluk salam jamaah anu keur dilaksanakeun tong sok neangan pibanguseun lamun imamna baperan anjir meuni emung ngamakmum ka aing boga dosa naon si eta anjir aya jamaah saingan euy halu mangpi omongeun nyaho lobana ustad teh belikan ari amang beda doma hiji ge geus piomongeun asa teu dihargaan ku masyarakat nah ya kajengan itu mah domana tilu ka aing dua ulah geus potongkeun hiji 2,5 ewang domana
tong sok belikan teh masalahna kan teu nyaho imam baperan bahaya eta gara-gara ngayakeun jamaah disebut nate teh pan morenan saingan deh so. Mulai cenah euy anu rek nyaingan aing tempo teh ustad ngorak kene karek kaluar ti pasantren deui duh tungtungna kumaha silih siku kata ujungna teh amang deui ayeuna santri anyar jadi ustad tungtungna teu betah di kampung rek kawin can aya awewena tungtungna balik deui ka kobo ngamang da baper punung di kobo ngageder surat ar-ra'd ieu tungtungna teh kan saling santet ku ra'd antong sok neangan pibanguseun seteuna naon supaya ya wae sabar dagoan keun cenah uluk salam lah beres uluk salam sok ayeuna nyieun jamaah baru jadi jamaahna full padilah 27 derajatna full malam yadiq al waktu selama waktuna terupek ari waktuna mepet mah nya kapaksa daripada teu jamaah sama sekali sanajan imam geus hudang tina ruku terakhirnya geus be asup milu berjamaah paham mang lamun rek ditelek-telek dina bab jamaah filosofinya itu sangat berharga untuk Anda ketika Anda nanti pulang ke rumah serius lamun rek ditelek-telek dina berjamaah filosofinya itu sangat berguna ketika suatu saat Anda pulang ke rumah masuk terhadap sebuah organisasi bagaimana adabnya jadi imam jadi ketua NU bagaimana adabnya jadi makmum mamang jadi ayeuna warga NU serius Anda jangan menjadi ayeuna pengurus NU lamun ente masih kena baperan teu daek mutabaah jeung teu daek muafaqah ka imam ya banyak di antara pengurus NU di Cianjur nyata loba anu ngayakeun berjamaah tadi aing can uluk salam geus ngayakeun berjamaah untung aing teu baperan jeung untung teu laku di jamaahna ana aing sudah sok lamun filosofi itu sangat berguna mah imam salah tong sok sautak sautik urang keluar cenah ti NU urang ayeuna nyieun organisasi lain gitu imam salah maca tasbih teh naon aya soe geus tulikeun tong dipanjang-panjang wa kadzaliman subiko bi ba'di sholati oge lain sebatas imam kaburu hudang tina ruku terakhir jelema anu dipiheulaan ku sapali salat rombongan datang ke masjid geus beres sarakaat karek sarakaat 3 rakaat deui jamaah teh sunnahna sabar supaya naon supaya menang padilah ti awal jamaah jadi ngayakeun jamaah yang kedua asal dengan ayah harapan ayah jamaahnya anu bisa jamaah secara full di awal nepikeun ke akhir lakin qala sayyihuna kan sayyihuna ngadawu bener ngaran-ngaran geus kapiheulaan ku sebagian salat saya nama tongiling jamaah ari aya harapan jamaah ngilu bisa jamaah di awal full kan inna mahalahu sunnah ngadaguan nyieun jamaah kloter kadua gitu teh malam yafut binti dzorihim fadilatu awalil wakti selamat teu matak porot sabab ngadaguan jamaah awal angeus teu matak porot kautamaan awal waktu atau minimal waktu ikhtiar rek harapan rek yakin sarua bae
jawab taba'duhu bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutibalahu ajruha bahkan cek baduhu mamang dina bab jamaah sabaraha mending kana ieu jalma ti kobong init ka masjid jalma ti imah init ka masjid tujuanana hayang jamaah pas datang ka masjid ari pek jamaah geus bubar tapi teu dijieun-jieun nya bener tina hati hayang jamaah ditulis mah eta jelema meunang ganjaran jamaah mending keneh kitu ceuk aing mah daripada jamaah bener mah jamaah bener mah cantang tuh bener sholat manehna ari mah niat unggul jalma yang ibadah haji ditakdirkeun init hajian oke clear cantang tuh diterima tapi jalma boga duit setor ngantri hayang init hajian nepikeun ka paeh teu kabagian kuota geus meunang ganjaran ibadah haji nu init mah cantang tuh ditarima nu niat unggul mah pasti ditarimana asal bener niatan tapi bener lain niatan dan hati tidak pernah bohong guys dua tah idrok jamaah idrok Jumat tilu watudroku fadilatu taharrumin aya deui dina jamaah teh nu disebut idrok taharrum menemukan fadilah babarengan takbiratul ihram jeung imam tumuhunang babarengan takbiratul ihram jeung imam teu meunang pada al dona entong lain kitu maksudna lain kitu jadi dina jamaah teh aya fadilah yang menyendiri mah nu disebut fadilah nyaksian takbiratul ihram imam itu fadilah luar 27 derajat itu nganjurkeun ka urang anu beuki jamaah usahakeun jamaah teh tong sok megat tali kamah ada acara dina usum tahlil sok aya pemuda datang ka dinya teh geus amin itu kurang megat tali kamah nu kitu teh istilah tukang layangan mah karek magek geus bubar deui dibagi ompreng tuh datang kadinya nageus amin tong sok dibiasakeun gitu jadi nyaksian takbiratul ihram na imam itu fadilah menyendiri di luar 27 derajat Anda bisa mendapatkan fadilah taharrum dengan cara bihudurihi wastighalin bih akibat taharrumi ngahadiran nempokeun nyaksian takbiratul ihramna imam oge fokus sibuk takbir sabada takbir imam cicing urang di tukang katempo ku urang imam usolli fardol maghribi Allah katempo ku urang akbar imam keur takbir urang hadir begitu imam bar tong itu ka dieu urang langsung Allahu akbar nyaksian takbirna imam begitu beres takbir imam langsung fokus urang takbir dengan cara itu Anda menghasilkan fadilah menyendiri idrok taharrum pasti golin bi akibat tahrum imami min ghairi tarohin tanpa engke tanpa lenglek
Failam yahdurhu aw tarakha lamun teu ngahadiran takbiratul ihramna imam atawa ngahadiran ngan beres takbiratul ihram imam teh kalakah sibuk ngabales WA heula nyaksian Allahu akbar imam nyaksian tapi begitu bar teh teu langsung takbiratul ihram ape kebenaran disada kalakang balas ke larek salat heula cenah ngabalesan fatat padilatuhu porot padilah taharum teu hasil nah bener naon nu bieu bahwa taharum bisa kapangi ku hadir nama mum ngahadiran takbiratul ihram imam bari langsung fokus takbir sendiri sabada takbiratul ihram imam geus kitu kumaha kanda abdi mah takbirna sok aya pecah mulai diakomodir ya takbir pecah begitu imam nyaksian imam takbiratul ihram Allahu akbar langsung main handna Allahu akbar kumaha lamun kitu kan abdi teu langsung takbir kaselangku Allah pecah Allahu akbar kaselangku dua pecah tah hasil teu kang abdi padilah taharum naam yuk taparulahu waswasun hobibah was saeutik mah dihapura geus Allahu akbar dihapura gitu mah dihapura jadi tetap dianggap bahwa dia melakukan istigol bitakbir sabada takbirna imam emang kumaha kitu kan make kudu aya istilah idrok taharum wa idroku taharumil imam fadilatun mustaqillah mangihan takbiratul ihram imam nyaksian takbiratul ihram imam itu mangrupakeun padilah menyendiri luareun 27 derajat sabab takbir mangrupakeun intisari dari salat jalma anu langgeng 40 poe 40 penting 5 waktu teu kaselang nyaksian takbir imam menang SK langsung ti Allah terbebas tina seuneu neraka sia kurang kumaha tuh le amang kan masih was-was teu nyimpang heula kana neraka teh ieu palebah geus nyimpang teu nyaho jalan balik kan kumaha teh tinggal ikut wali anna mulazimahu arba'ina yauman yuktabulahu baro'atun minan nar menang SK langsung bolu terbebas tina neraka cau terbebas tina nifaq yang lain ragu-ragu keren ya mas Allah paingan beratnya begitu ngadenge adan tepan meureun lamun hayang anu ngahadiran takbir taharum mah begitu kadenge adan bahkan mungkin 5 menit sebelum waktu duhur teh geus siap-siap geus wudu minimal geus make baju minimal begitu ngong adan teh ti imah teh geus mulai ngagidig minimal kitu meureunna ayo santri kan calon imam kabeh matak ti ayeuna diajarna teh panuri we datang ke masjid teh da geus ngabiasakeun calon imam teh calon jantang tu jadi wakila menurut satu pendapat lumayan yahsulu fadilatu taharrum biidroki ba'dil qiyam dah teu kudu ayeuna nyaksian takbir imam teu kudu beres imam takbir terus langsung makmum Allahu akbar lah ribet nu penting ngalaman nangtung we jeung imam rakaat kahiji meunang cenah taharrum
lumayan ya temannya, bisa megat dina parebah walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung we ruku jeung imam meunang keneh sakitu ge, nu penting mengalaman ahad cenah tuh. Alah ya. Wa yundabu tarkul isra wa yanhofa pautat taharrum. Kawasnuhu santri ngadenge keterangan idrok taharrum gede padilahna. Dina hiji waktu sare kaberangan pas hudak kadenge komat ajik komat mangkaning aing geus 39 poe nyaksian taharum ala aing sapoe deui menang SK terbebas tina neraka. Hudang sare dudut baju dudut samping gajlong bulu buat lompat rek ngudag takbir taharum teu sunat kitu mah. Sunnah jangan anu kasarean model acara biar tarkul isra atuh kudu kitu santai saja biasa normal mah. Pan kang sieun porot takbiratul ihram atuh sia molor lain ti tata di hudang. Aduh kang kumaha meureun porot abdi mangkaning geus 39 poe nya balik deui ti nol. Tungtungna teh milu jamaah sagala dicarekan imam carekan sia teu ngahudangkeun aing itu jadi kumaha teh amang teh jadi mulang mereng ke itu ka dieu pamajikan dicarekan maneh di sarwana mah kagaru molornya wah aing molor lain hudang pun iya kitu anu terbebas tina neraka teh. Hese mah jadi calon neraka kitu cara nama murang maring teu bubu-bubu ka jelema nu molor maneh jadi murang mareng ka batur aya wae. Bahkan sunnah tarkul isra lain sebatas ayeuna jang anu ngudag taharum wa kadzal jamaah sekalipun porot jamaah. Jam sarua teh aduh komat geus tadilin heuh wah bakal geus beres wah meureun aya kaburu meureun karek sarokat deui mah gajlong teu kudu teu nitah kitu biasa saja supaya naon supaya Anda mempersiapkan diri gitu loh dengan baik aingnya mah niat hayang mulazim 40 poe nyasok ya tuh mentak kenaon atur jadwal atur waktu urungkeun jam beker bebeja ka pamajikan hudangkeun akang bebeja ka babaturan panghudangkeun aing illa bil jumati kecuali di Jumat. Lamun Jumat mah hudang jam 12 saparapat karek hudang ajik jam 12 kaburu euy minimal sarokaat mah kaburu bisa Jumatan kapangih. Lamun dikira-kirakeun ceuk amang bakal kaburu paya jibu topo tahu in roja idrokata harum qabla salamil imam wajib sakuat tenaga lumpat mudag minimal kabur uluk salam kaluarkeun sakabeh jurus seipi angin wush naon deui barkil khotib bagaikan geledeg kilat nu menyambar duduk nepi ya naon tahu boga jurus naon deui sia bukan apa ya jibut toko tahu jurus terakhir keluarkan lumpat mah wajib itu mun aya harapan kabur minimal ngalaman takbiratul ihram sebelum uluk salamna imam paham yes.
yusanul imamin wa munfaridin intidaru dakhili mahalli sholat muridal iktidabih birruku wa tasyahudil akhir lillahi ta'ala bila tatbilin. Sunat jang jalmanu sholat nyorangan, sunat jang imam ngadagoan jalma anu geus aya di jero masjid. Geus di jero jelmana anu ngarepkeun rek ngamakmum ka amang. Sunat dagoan dina ruku atawa tasahud akhir. Imam ke ruku ya kadenge jelema tina lumpang lagi kan kena deg 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 wah anu asupnya mesti jero berarti kan rek jamaah kadenge ku urang usolli fardhu duhri urang ke ruku daguan Allahu akbar kadenge me ruku Allahu akbar geus berarti geus ngilu ruku makmum geus ngilu sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman supaya mangihan ruku supaya eta jalma mangihan rokaat atau lamun keur tasahud akhir amang geus masih dajjal di tukang kadenge usolli fardhu Allah entong buru-buru assalamualaikum karunya sunat dago ngadagoanana lillahi ta'ala karena Allah batur ibadah bila tatwilin ulah lila teuing mau di acara bieu kan ngadagoan sakedeuk bila geus masih dajjal kuduna assalamualaikum ngadagoan sina takbir heula makmum sina asup heula jamaah tanpa lila watam yizin tanpa pilih kasih masih dajjal usolli fardhu maghrib daguan datang di saurang kagok daguan deh dong kareret pasti bolu eta mah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum palebah si bolu nu datang make langsung assalamualaikum teu meunang kitu teu meunang lain siamat teu dina salat teu dina luar salat kalakuan teh goreng patut geus puguh di luar salat ente sok hasud ka salah sahiji keur salat mah teu tong sok hasud ka jelema sia tah yang jamaahkeun ku aing sia pas ayeuna urang masih dajjal itu liliputan kecek kadenge assalamualaikum wayo teu kaburu cenah malah dituduh wayo cenah kumaha teh ulah mah ulah kitu ulah pilih kasih walau linahwi ilmin sanajan pilih kasih nate karena ilmu ai pelebah nu datangna santri ku sia teu didagoan ai pelebah nu datangna kiai ku sia didagoan teu meunang kudu lillahi ta'ala wa kadza fi sajdati saniyah oge sami sunat jang imam ngadagoan dina sujud kadua agar supaya makmum muapek anu maneurikeun maneh ti imam bisa nyusul aya kan kasus makmum anu wajib maneurikeun maneh ti imam di mana manehanana meunang rakaat lamun bisa ngudag dina sujud kadua kasus makmum anu poho maca Fatihah contoh imam maca Fatihah maca surat di tukang aya makmum muapek lain masbuk muapek begitu ayeuna beres maca surat imam ruku Allahu akbar makmum muapek di tukang ngagebog ajig aing poho can maca Fatihah padahal muapek berarti teu ditanggung go imam kumaha makmum muapek ieu wajib maneurikeun maneh baca Fatihah syarat narokaat dihitung bisa nyusul ka imam dina sujud kadua dihampura katinggalin tilu rukun nu pararanyang ruku sujud
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir sami Allah liman hamidah maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu akbar. Imam sujud ihdinas Allahu akbar siratal ladzina an'amta alaihim Allahu akbar. Imam dina sujud kedua makmum maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar sami Allah liman hamidah Allahu akbar. Karunya daguan tong kacang katina sujud kedua karunya geus berusaha kita tadi geus maghdubi waladdallin hayang udag ulah ketinggalan dina sujud kedua kari-kari si imam teu ngarti begitu waladdallin Allah bagoy teh cenah sabar. Lamun urang jampang nu kamari nih anu ngomong pan aya bagoyan nih eta mah aya bagoyan eta mah nanya ge tengah hargaan ka aing ceuk mamum tah aing kurang kumaha lulumpatan maca Fatihah geus hayao belaan aing teu ngarti imam teh cenah isukna teh punung mung deui ngamakmum ka imam nu kitu heueuh nya mang hese nya teh hanya hareupan masyarakat mah hese mang ulah gitu dakwaan sunnah la khorijin an mahaliha teu sunah ngadaguan calon makmum anu di luar keneh heupan tadi ngadaguan teh dina ruku dina tasawuf akhir ka tadi kadenge keur tasawuf akhir keur aya nu wudu di luar kecepek teu kudu didenge nu di luar keneh manu di daguan manu geus di jero sanajan masjidna leutik ada kang masjid nage 5x5 tempat wudu nage deukeut bakal sakedeung teu sunat di dagoan nu di luar keneh mah oge teu sunat di dagoan jalma nu geus aya di jero masjid rek ngilu jamaah tapi si eta terbiasa ngalatali kamah terbiasa lengleng terbiasa sok ngahirkeun takbiratul ihram sok didaguan imam ke ruku ngalatali kamah teh begitu mah tong didaguan gitu ke ruku teh kadenge si eta masuk ngaleng-lengkeun tinggalkeun ben teu sunat didaguan gitu bal yusannu adamuhu tinggalkeun be sunah malah supaya naon zajron lahu ngarah kapok lebok sia mah biasa na sok ngalatali kamah sia hayang ingat dakwaan siana oge mun diomongkeun ulah ngomong gitu imam. Qala al-Fawrani Imam Fawrani ngadawuh yahrumu al-intidharu litawaddudi haram ngadagoan pilih kasih tadi sunnah ngadagoan teh kumaha tadi teh lillahi ta'ala. Imam dengekeun ieu pelajaran berharga ieu jang santri ya. Kalian calon imam kan ini makmumnya sebelah dia makmumna anu umum berjamaah lobaan teh ya. Kenapa mereka tidak mau berjamaah banyak? Karena tadi itu ya meningkatnya jamaah saeutik daripada jamaah loba anu imamna pasek. Oh, berarti nguding amang pasek. Wei calon imam sunnah jang imam tong sok gagayaan khusuk lah sia jadi imam. Allahu akbar Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Imam gitu. Imam itu sunnah tahfifus sholat. Gancangkeun saya teh sholat teh nu penting
henteu ngurangan adnal kamal teu nyumponan anu akmal sedengan tasbih 3 kali muni 11 ya baca surat juz amma teu kudu Baqarah teu kudu Yasin biasa we nu digemari semua orang gitu kul ya jengkulhu alam gitunya alam taro jeung alam nasro eta we wadduha ge geus loba nu komplit rek dibejakeun mah eta we imaman nu penting gancangkeun salat nu penting sunat abad kalakonan sunat hayat kalakonan ulah nyanak anu akol ulah nyanak anu akmal sedengan adnal kamal itu etika dan adab seorang imam karena makmum masyarakat rupa-rupa aya nu husu aya nu hayang gancang sehingga anda ngambil tengah-tengah nu husu teu rumasa asa diluluconkeun ibadahna nu hayang gancang teu rumasa asa dilek-lekeun sehingga jangan sampai jalma makmum nu jamaah jeung amang menganggap bahwa salat adalah problem. Jangan sampai ada makmum menganggap bahwa salat ngaganggu gawe. Paham ya? Karena Anda pemimpin. Aya kolot, aya budak, aya nu sibuk, aya pengangguran kan di tukang teh. Aya PNS, aya karyawan di tukang teh. Aya musafir mun masjid pinggir jalan mah anu mudag waktu. Aya nu diberi dom kolektor di tukang teh kan. Wa kurihalahu tatwilun. Makruh jang imam ngalilakeun. Sanajan tujuan ngalilakeun teh supaya bisa disusul ku nu lain. Ngapain mikiran makmum nu lain nu can aya? Heupan santri teh kabehna aya 400, ieu karek datang 100. Nah, make kudu ngadaguan santri nu kebluk. Jangan sampai santri anu rajin merasa kesel karena menghargai santri nu kebluk. Iya kan? Gas. Masalah. Laura musallin nahwahanikin lamun jalma nu salat hek ningali kahuruan. Ya, hop papa. Entengkeun buru-buru. Maksudna naon Kang buru-buru? Itu tulungan anu kahuruan kok aisianya naon itu ya. Lain jang petugas damkar wungkul kewajiban teh. Wajib teu tahbibna wajib teu wajhani dua pendapat. Kaul nu unggul annahu yalzamuhu liqadi hayawanin muhtaramin. Bahkan wajib jalma nulungan nyalametkeun makhluk hidup anu muhtaram. Lamun keur kahuruan teh di jero aya budak, di jero aya jelema anu kemungkinan bakal kaduruk lamun ku urang teu ditulungan, wajib tahbib bahkan mun teu imkan eureun salatna tulungan nu kauruan. Amun urusanana jeung nyawa hayawan muhtaram lain santri nu sok tara salat begitu mah antep cenah kaduruk. Payahanan nu kitu mah bener. Payahanan nu kitu mah. Wa yajuzu lahu liin qadina wi malin meunang jang jalma
tahfif salat bahkan ngeureunnan salat jang nyalametkeun harta ya harta mah kan eueuh nyawan keur salat imah kauru aduh mangkaning duit samiliar akeun bae gae rek ditulungan eta duit heugah cenah moal heug tong sok kegayaan sia waman ro'a hayawanan muhtaroman sahajal ningali makhluk hidup anu dimulyakeun sara anu rek didoliman ku jalma dolim atawa kekelebekan ti teuleum lazimahu takhlisuhu wajib nyalametkeun wa takhiru sholatin wajib ngahirkeun salat atau au ibtaluha sampai ngabatalkeun salat ge wajib ingkana piha lamun eta jalma keur kayaan ngalaksanakeun salat ngan lamun nyalametkeun harta teu wajib mah ngan meunang moal makruh keur salat motor anu maling tong sok kuhusuan mang tong sok kuhusuan nyaho komo kreditan kana berik teh berik sabeunangna mangkaning tim amang keur salat duhur di masjid motor diparkir kadeule kur kareret ku panon kolotra keur make kunci teh berik tuh bunang kana terus diberi ku amang asar can bunang kana diberi kana magrib isya subuh dua peuting amang ngaberik eta ngaberik bangsat meunang bunang bangsat nanti ari pek itu mau bedog amang sieun lumpat anas teu salat sia dua peuting motor teu beunang kudu ngukur atuh kira-kira kauntup teu begalna bangsatna kira-kira teu kauntup mah tuh damang mending kana sing jongjoan salat ceurik we ka pangeran kayaknya nyarek naon mudah ge kira-kira amang kalakah di kadek matak motor mending Vespa anti maling sakali dipaling beunang Vespa mah imah beunang bangsatna wah imah kadang benang Vespa aku bangsat alah wa kuriha ibtida'una plin ba'da suruyil muqimi fil iqamati ari geus ngongkomat tong sok salat sunat santri geus ngongkomat salat sunat sing terus naon atuh dagoan kan sakedeung direk jamaah dakang eta mah nu komatna eta mah da inisiatif sendiri bukan atas perintah ti imam kayak maksudna kumaha ya ari jadi jalma tukang adan jeung tukang komat statusna kenek supir mah imam kenek itu kudu atas instruksi dan isyarat imam adabna kenek tong main ngongkomat lamun ku imam geus dibere isyarat cek imam teh kumpul sana komat ngongkomat jadi adabna mukim jalma tukang komat itu harus atas perintah nyekel komando imam nah gitu loh walau bigwari idnil imam teh aya jelema tukang komat rada calutak imam can nitah geus ngongkomat sanajan komatna tanpa izin imam tong sok ngalaksanakeun salat lamun geus ngongkomat fa in kana pihi lamun keur kayaan salat sunat keur qobliyah karek mah sarokaat tahiyatul masjid tukang komat terurat reret ngome komat kumaha lamun kitu alah kumaha tukang dabdi eukeur karek mah sarokaat hanya tuluikeun we sampurnakeun ari teu sieun porot jamaah mah ngan lamun sieun porot jamaah eureun we geus eureun batalkeun maksudna teh koto ahun nadban asup weh kana jamaah cara kamari boro-boro ayeuna kaayaan ana salat sunat salat fardu keren kamari urang keur salat fardu nempo jamaah sunat kan ngarobah niat
fardu dijadikan sebagai sunnah sejak kaulah abdi moal tuluy salat maghrib bade dijantenkeun salat sunat mutlak bae kitu kamari tadi beurang beres idrok naon tadi nu geus idrok rakaat idrok jumat idrok taharrum aya deui idrok rakaat wa tudraku rakaatun limas bukin adrokal imam rokian bi amroeni bi takbiratil ihram summa ukhra lihuwin fa inik tasoro ala takbiratin usturitu ayati abiha li ihramin faqat dapat ditemukan rokaat artinya rokaatna di itu bagi makmum masbuk naon makmum masbuk teh secara lugot gampangna makmum masbuk itu makmum yang didahului imam hari istilah nama makmum masbuk teh adalah makmum yang tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah standar tina nangtungna imam rokaat bisa kapangi hasil untuk masbuk yang menemukan imam sedang posisi ruku dengan dua perkara nu kahiji ku takbiratul ihram kemudian takbir turun kana ruku imam ke ruku torojol masbuk si masbuk bisa menang rokaat hiji ku takbiratul ihram Allahu akbar tuluy takbir kana ruku Allahu akbar ngan lamun rek ngaringkes kana hiji takbir maka syarat takbiratul ihram unggul hega aya takbir hiji ge berarti imam ke ruku torojol masbuk Allahu akbar turun we ka handap teu ngomong takbir teu ngucapkeun takbir wa ayyutimma qabla ayyasira ila aqali ruku dina praktek takbirna si masbuk takbir kudu sampurna nepikeun ka rokna bar sebelum dia posisi mendekati ruku jadi kudu kieu imam ke ruku ya torojol masbuk Allahu akbar karek turun ulah kieu da buru-buru teh asieun tuh kaburu ruku takbirna teh Allahu akbar jadi takbirna teh bari mudun ka handap Allahu akbar jadi cek kumaha gitu takbirna harus sempurna dalam posisi berdiri takbirna dua hiji takbiratul ihram kadua takbir kana ruku ngan lamun rek sakali maka nu dilakukeun takbiratul ihram jeung teuing takbir kana ruku teu kudu wa illa lamun takbiratul ihramna teu acan sampurna kaburu nepi kana ruku Allahu akbar bari langsung ruku lamtan akid salat teu jadi salat teu jadi nah salat make teu jadi sabab syarat takbiratul ihram kudu aya dina posisi nangtung nepikeun kabar ilali jahilin aneh ye meninggal jadi jelema bodoh dipikir-pikir aing kecuali jalma bodoh ari jalma bodoh mah mun praktek takbirna jika ya Allahu akbar bari mudun kana ruku jadi sah salatna ngan sunnah tegenah jadi jelema pinter gitu asa mending bodoh
masalahna ari salat sunat mah teu diwajibkeun lain fardu lain rukun nangtung bari dieu ge hega bila bima lawan awal arluku awahdah li huluwiha niat tahrum beda deui takbir sekali tapi niatna takbir ruku wungkul imam ke ruku datang masbuk langsung lamang teh Allahu Akbar niatna takbir ruku hor poedan salat tuh takbiratul ihram atuh kitu mah nya teu sah atawa sakali takbir niatna gabung tasrek kan tuh imam ke ruku torojol masbuk Allahu Akbar dina hate boga tujuan takbir ieu teh takbiratul ihram plus sakalian takbir ruku teu jadi karena tasrek ngagabungkeun antara rukun jeung sunnah gak bisa atawa ayeuna jelema imam ke ruku torojol masbuk langsung takbir Allahu Akbar dina hatena teu boga tujuan takbiratul ihram teu boga tujuan takbir kana ruku alias diitlakeun paduli pona mah takbir we aing mah teu jadi nah sabab aya dua ciri korenah di dinya hiji takbiratul itu jelema teh Allahu Akbar eta teh naon takbiratul ihram gitu apa takbir kana ruku lah ini kan ada dua korena ketika terjadi dua korena takbir naon maka wajib ditain karena salah satu tujuan niat teh adalah tain nangtukeun hiji perkara tina dua perkara anu jadi pilihan eueuh deui cara ibadati takbirna kudu niat takbiratul pawajabat niatut taharrum ayo kumaha sia berarti niatna imam geruku awas niat takbiratul ihram Allah sejak kaula salat padu maghrib 3 rakaat madep kabeh sejak jeung deui sejak kaula takbir ieu teh jang takbiratul ihram Gusti lain takbir rek ruku kade Gusti lain hu akbar saing ribet kacau ditamtaza amma aradoha agar supaya niat ngabedakeun tina takbir ayeuna takbiratul ihram tina sainganana nyata takbir hui karena posisina beres takbir langsung ruku guys nu kahiji rakaat bagi masbuk bisa kapangih ku sabab takbiratul ihram cukup kan encan hiji deui wa bi idraki rukuin mahsub jeung deui ku mangihan ruku nu direken jang imam mangihan ruku imam anu direken kudu ngalaman bareng ruku jeung imam biqadri tumaninah minimal subhanallah imam ruku torojol masbuk Allahu Akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah tuh dia ngalaman ruku bareng jeung imam salira subhanallah wa in qasarul makmum palam yuhrim illa wa huwa raqiun sanajan makmum anu taledor tukang megat tali kamah haja we teh mah kita tadi ke aya makmum teh ngajedog nyantai we ngorek HP imam takbir teh nyantai imam maca Fatihah sugana aya respon imam maca surat masih keneh nuluykeun nutup lagi salat begitu imam ruku karek udang karenya set Allahu Akbar sanajan gitu tukang ngalah eta mah tukang megat dina pengkolan ruku
wa kharaja birruku'i goeruhu. Beda deui lamun nu kapanggih ku si masbuk teh lain ruku, kapanggihna dina i'tidal komo sujud. Kajabi ku kecap mahsub pancek tadi kudu ngalaman ruku bareng jeung imam ruku nu mahsub. Beda deui lamun ruku na ruku anu teu direken, jiga ruku na imam anu hadas. Menang gitu jamaah kanu hadas, menang sah jamaah sah. Hadas naon? Hadas gede ge heung. Teu kagoknya. Beres jamaah subuh. Geus beres jamaah subuh bubar, imam napak tarang acik. Hampura da koe poho deui, akang teu acan adus. Beres salat, beres. Jamaah hasil 27 derajat. Padahal imamna junub loh. Nah, ketika imamna jelema hadas, can sadar kanyahoana mah engke geus salat. Gancangna cerita imam hadas jadi imam teu sadar manehanana poho ruku. Torojol masbuk datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ngalaman ruku bareng jeung imam. Ngalaman? Sami Allahu liman hamidah kayak geus salat kanyahoan padahal imam teh hadas, maka rakaat masbuk nu bieu teu diitung rakaat karena ruku imam na ruku guer mahsub. Atau waman bi rakaatin zaidatin dina rakaat tambah imam na malaweung kuduna rakaat kadua salat subuh kalakah naik rakaat katilu salat subuh Allahu Akbar malaweung imam. Ruku we rakaat katilu ieu subuh malaweung imamna. Torojo datang makmum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu direken rakaat si masbuk karena ruku na imam ruku rakaat zaidah lain bagian dari salat. Pada eta mah dina salat. Pira ku salat 3 rakaat subuh. Wa waqali Zarkasi bi qawaidihi Imam Zarkasi dina qaidahna anu ditukil ku Abul Mas'ud jeung Ibnu Zohiro dina Hasyiah Minhaj aya keterangan kieu mah annahu yustaratu aidon ayyakuna al imamu ahlan litahammul idrok rakaat bagi masbuk cukup ku takbiratul ihram jeung ngalaman ruku mahsub bareng jeung imam wungkul, tapi aya hiji deui syaratna naon imamna kudu tukang mangul. Loba di pasar sia mah imamna kudu tukang memikul, ahli nanggung makmum. Siapa ahli nanggung makmum? Balik, jelema balik, budak leutik lain tukang nanggung. Imamna budak leutik geus tamyiz tapi can balik ruku. Torojol amang datang jadi masbuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangih ruku, mangih rukuna mahsub teu mahsub wong wudu budak teh ngan budak sanajan mangih takbir sanajan ngalaman ruku mahsub jeung imam ari imam na lain tukang mangul mah percuma kan kieu meureun. Nah si makmum masbuk ketika mangihan ruku jeung imam maka dihitung rakaat kan gitu meureun pertanyaanana. Nu kaacrok naon ku masbuk? Imam ruku ya. Datang masbuk takbir, geus takbir langsung ruku. Nu teu kalakonan ku masbuk rukun naon? Hanya Fatihah kan? Ruku makan kealaman kok ieu. Hanya Fatihah kan?
sedangkan Fatihah masbuk ditanggungku lah itu masalahnya makanya di hasil rokaat yang menyebabkan si masbuk itu dihukuman hasil rokaat karena sempurna mengikuti gerakan sholat, tidak ada yang teraclok. Nah nu kaaclok ruku milu Fatihah wuku nu kaaclok mah pandi tanggung Fatihah beda deui lamun imam keur i'tidal terojol masbuk Allahu Akbar langsung i'tidal. Nah nu katinggalin ku si masbuk Fatihah jeung ruku masalahna eueuh imam nu bisa nanggung ruku. Paham? Geus. Tamin mangihan ruku bareng jeung imam anu sampurna biayat maina surah natumakninah bareng jeung imam memeh imam cengkat tina minimal ruku teh nyaeta telapak tangan nepi kana dengkul teh bari yakin imam ruku torojol masbuk Allahu Akbar subhanallah sami Allah liman hamidah sami Allah liman hamidah yakin bieu aing bareng ruku jeung imam sasubhanallahun. Oke, clear. Goh iki palau lam yatmain nafihi qobla irtifa'il imam minhu awasakka fi husulit tumakninati fala yudrikur rakaat. Lamun si masbuk bareng kaudag rukuna imam kaudag ngan teu ngalaman tumakninah yakin teu ngalaman atau ragu imam ruku datang masbuk Allahu Akbar begitu masbuk nepi kana tek imam langsung cengkat aing teu ngalaman tumakninah. Begitu imam ruku ngalaman aya sakedeung barengan langsung cengkat ragu keheula ari aing bieu ngalaman bareng ruku jeung imam tumakninah teu hukuman hanteu berarti teu hasil rakaat khusus nu ragu mangih rakaat teu mangih tumakninah teu engke sunat sujud sahwi. Nah sabab manehanana bakal namahan rakaat anu ihtimal ziyadah salatna bakal 5 rakaat anu ihtimal 5 kan meureunan lamun ieu rakaat ka hiji ya imam teh rakaat ka hiji ke ruku datang mak Allahu Akbar sami Allah liman hamidah ragu aduh aing bieu mangih teu hukuman teu berarti ieu dihitung rakaat teu berarti engke tambahan moal rakaat hakikatna nu tadi pas ayeuna ngilu ruku jeung imam hakikatna bisa mungkin teu sabenerna mangih ruku berarti rakaat anu ditambahan engke aya kemungkinan ihtimal ziyadah teu ngaran-ngaran ngalakukeun ihtimal ziyadah sunnah sujud kapan dilakukeun rakaat anu ihtimal ziyadahna engke sabada uluk salam imam berarti ngalakukeun anu nyunnahkeun sujud sahwina setelah qudwah atau ba'dal qudwah berarti ditanggung ku imam teu henteu makanya sunat sujud fala yatahammalu anhu teu ditanggung ku imam kesalahanana. Wa bahasa al-Asnawi Imam Asnawi ngabahas wujub ruku'in adroka bihi rok'atan bil wakti anjir
Imam Hasnawi ngabahas wajib ruku anu ku eta ruku si masbuk menemukan rokaat dina jero waktu sholat. Paham tuh Bang? Tiga tengah arti iya Mang, kita harus sedikit mundur kamari, mungkin teka terangkan poho deui we tentang status sholat. Sholat teh aya sholat ada, aya sholat qada. Nu ngaran sholat ada adalah sholat yang dilakukan dina jero waktu sekalipun hanya 1 rakaat. Berarti lamun sarokaat pertama aya dina jero waktu sekalipun nu 3 rakaat geus luar waktu, status sholat karena ada. Ngan lamun teu sarokaat acan dina jero waktu maka status sholat qada. Nah eta heula kudu ngarti. Ayeuna torojol masbuk datang ka masjid jam 3 kurang 2 menit, tinggal 2 menit deui waktu duhur. Lamun sholat nyorangan 2 menit mual mahi sarokaateun, berarti bakal status qada. Kabeneran di masjid aya jelema nu keur sholat keur ruku, paduli ting sholat naon ieu, ting sholat ba'diyah, ting sholat qada, ting sholat duhur, ting bal keur ruku. Waktu 2 menit deui. Lamun aing ngilu ka jalma nu salat nu keur ruku eta kan salat lebih cepet. Allahu akbar, Allahu akbar, minimal Fatihah leungit kan, berarti lebih cepat mal, bakal lebih cepat. Lamun ngilu ka ruku bakal cukup sarokaat aya dina jero waktu. Benar? Cek Imam Hasnawi wajib ngilu ruku ka jalma nu keur salat agar supaya dengan ruku itu menemukan 1 rakaat dina waktu minimal nu 3 rakaat kaluar oge minimal status atau salat sia ada. Paham? Berarti kesimpulanana ketika Anda imkan mampu menstatuskan sholat menjadi ada dengan cara mengikuti jalma nu keur ruku dihareup, maka ngudag status ada hukumna wajib walaupun tetap doraka kene. Nah maka doraka kene Kang tong boroning keluar 3 rakaat di luar waktu, kum di luar waktu doraka. Lamun ngahaja beres haus jam sore teh enak jam 10 kene siga geus jam 11:30 bieu teh. Wa yukabbiruna ban masbukun intaqala ma'ul intiqali. Sunat takbir makmum masbuk anu berpindah rukun bareng jeung imam karena perpindahan imam. Makmum masbuk sunat maca takbir
karena rek pindah rukun babarengan jeung imam karena perpindahan imam. Surahna falaw adrakahu mu'tadilan datang kadinya imam keur i'tidal kabbaro lil huwi wa ma ba'dahu maka sunnah si masbuk takbir turun karena sujud jeung takbir selanjutnya nah karena babarengan jeung imam. Pan kieu meureun mang urutan salat teh kudu nage Allahu Akbar beres takbiratul ihram Fatihah angeus Allahu Akbar ruku sami Allahu liman hamidah tidak kan normalnya kitu meureun normalna kitu ari si masbuk mangihan imam keur i'tidal pan bakal aya nu kaclok naon nu kaclok ruku karena imam keur i'tidal tarajul si masbuk langsung takbiratul ihram bakal kumaha selanjutna geus takbiratul ihram si masbuk bakal milu jeung imam sujud Allahu Akbar imam takbir naon ngaranna takbir intiqal tina naon i'tidal kana naon kana sujud ari si masbuk Allahu Akbar langsung milu jeung imam Allahu Akbar ieu takbir naon takbiratul ihram naon ieu teh Allah imam keur i'tidal yo Allahu Akbar takbiratul ihram geus beres takbiratul ihram tuluy imam tina i'tidal takbir Allahu Akbar intiqal kana sujud pertanyaanana ayeuna si masbuk ngilu tong langsung sujud tina nangtung ngilu takbir naon intiqal tina naon emang aya tina nangtung kana sujud saya baru dengar ada intiqal salat tina nangtung kana sujud aya ge tina i'tidal kana ari si masbuk eta teh i'tidal apa nangtung resiti si amang ente i'tidal di mana ruku ge acan sia teh imam i'tidal Allahu Akbar intiqal tina i'tidal kana sujud si masbuk imam keur i'tidal datang Allahu Akbar begitu geus takbir begitu imam turun ka handap si masbuk kan milu turun langsung tina nangtung kana sunat takbir takbir naon takbir mutabaah ya Allah ya Rabbi mutabaah ka mana milu ka imam pan si imam takbir da ente mah lain waktuna takbir takbir naon eueuh intiqal minal qiyam ila sujud jadi ulah kieu Allahu Akbar imam teh tina i'tidal kana sujud si mas bukan tina nangtung aing mah da teu intiqal rek naon takbir takbir intiqal jeung aing mah da eueuh intiqal tina qiyam kana sujud jempling masih masbuk teh turun kana ulah jempling bagi masbuk sunat mutabaah ka imam sunat muafaqah ka imam hatta dina urusan takbir intiqal hatta dina urusan pasunatan nu dilakukeun ku imam paham paham beda deui lamun imam keur sujud tuh bedakeun ayeuna imamna keur sujud imam keur sujud tarajul masbuk datang langsung takbiratul ihram beres takbiratul ihram naon si masbuk langsung kudu ka mana milu sujud ka imam turun nasi masbuk ka imam tong takbir naon takbir intiqal
takbir aku aya tina nangtung kana sujud. Takbir mutabaah nawan sia teh karek bieu takbiratul ihramna oge. Milu ka imam nage imam keur sujud. Irhasia milu imam takbir ka hanap. Ketika imam takbir intiqal ti i'tidal kana sujud, makmum geus takbiratul ihram can. Nu tadi imam keur i'tidal takbiratul ihram. Terus imam teh Allahu Akbar. Ketika imam maca Allahu Akbar intiqal tina i'tidal kana sujud, ieu geus jadi makmum can. Geus, makana sunat muafakoh Allahu Akbar. Ayeuna imam tina i'tidal turun ke hanap Allahu Akbar. Terjol si makmum. Ieu geus jadi makmum can pas imam keur takbir. Can karek we Allahu Akbar takbiratul ihram. Terus anu kudu kumaha? Turun ke hanap jempling. Sabab tidak ada takbir intiqal, tidak ada takbir mutabaah muafakoh. Begitu ga sujud imam hudang tina sujud Allahu Akbar karek disada deui Allahu Akbar bareng jeung imam. Hello, paham? Makana tuh tingalikeun. Jadi muafakohna masbuk ka imam teh hatta dina urusan takbir intiqal wa yuwafiquhu nadban sunat makmum masbuk ngakuran ka imam fi zikrin dina dikirna. Imam maca sami Allah, imam maca subhana rabbiyal a'la, milu subhana rabbiyal a'la, padahal lain bagianna manehna teh milu we mah. Imam tasahud, milu tasahud, imam ngadua, milu ngadua, imam maca sholawat alal ali, milu maca sholawat alal ali. Sanajan makmum tasahud awal, contoh masbuk, imam tasahud akhir, si masbuk bagian tasahud awal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eureun weh di dinya daru masa tasahud awal teh tong eureun di dinya buk teh. Ari imam tasahud akhir macan naon wa ala ali sayyidina Muhammad, baca sia ge turutan wa ala ali sayyidina Muhammad. Nepikeun ka masih dajjal, heuh sebut dajjalna. Ngan eta babacaan karena tuntutan muwafaqatul imam. Berarti bisa teu amang nyimpulkeun bahwa makmum dina urusan sunnah, nah urusan sunnah yuk muwafaqah ka imam dina urusan sunnah teh aya nu sunnah, muwafaqah ka imam dina urusan sunnah teh aya anu wajib. Naon muwafaqah ka imam dina sunnah nu wajib? Geus mulai aler deui kan? Tuh wajib. Sujud sahwi sunat, imam sujud sahwi, makmum kudu sujud sahwi sanajan teu boga salah, sanajan teu nyaho naon salahna imam. Imam teu kunut ayeuna tasahud torojol masbuk karek datang Allahu Akbar diuk we langsung milu tasahud. Beres masih dajjal imam sujud sahwi cek masbuk naon itu aing mah ujug-ujug nu sujud sahwi nyaho ge aing mah hanteu naon euy sarana naon aing teu nyaho teu kudu konfirmasi kitu wajib we milu. Nah itu namanya muwafaqah fis sunan anu wajib.
aya deui muwafaqah bi sunnah nu sunnah iya zikir intiqal zikir-zikirna maca tahmidna maca tasbihna tasyahudna doana sholawat ka kulawargana itu sebenarnya jang si masbuk teh lain waktuna tapi karena nu nutur imam sunat muwafaqah oke qala husaihuna wa yukabiru masbukun dil qiyami ba'da salamaih kana al mahalul ladzi jalasa mau bihi mau diajulusi lawin paroda kana droka upi salisati rubaiyatin awsaniyati magribin makmum masbuk sunat maca takbir karena rek nangtung nuluikeun salat sabada dua uluk salam imam lamun eta tempat memang tempat diuk manehanana jika mangihan imam dina rakaat katilu rubaiyah atawa kadua salat maghrib begitu imam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah si mas bukan nangtung lanjutkan rakaat nah nangtung nakaluhur sabada uluk salam imam baca takbir Allahu Akbar lamun memang eta tempat diuk manehanana cara kumaha imam tasahud akhir makmum tasahud awal tempat diukna lain lamun dikira-kirakeun nyorangan si masbuk tengah makmum diuk moal masbuk diuk naon oh tasahud awal begitu imam uluk salam nangtung kaluhur takbir ngan lamun lain tempat diuk nama ulah masbuk rokaat katilu imam rokaat kaopat imam mah tasahud akhir masbuk kurang sarokaat aslina si masbuk berarti waktu diuk lin ayeuna lain kudu nama waktu naonina teh ngan ku sabab jadi makmum milu ka imam milu diuk tasa berarti diukna diuk asli manehanana waktuna diuk apa diuk muwafaqah ka imam muwafaqah begitu imam uluk salam si masbuk naik kaluhur jempling tuh maca takbir takbir naon takbir intiqal tina naon tina tasahud emang eta waktu tasahud maneh lain oh berarti abdi mah tina tasawuf kan tina sujud kana nangtung pan lain tadi geus tina sujud mah Allahu Akbar nepikeun ka dieu pan eta teh asli mah takbir tina sujud kana nangtung ngan kapegat ku dieu ku sabab kudu ngilu ka imam jadi begitu imam salam rek naon takbir deui takbir naon paham wayar bau yadaeh tuh ngangkatkeun dua leungeun muwafaqah ka imam imam hudang tina si imam keur tasahud awal torojol masbuk Allahu Akbar langsung wadiuk turun ka harapna takbir tok ka harapna tok rek naon takbir naon begitu beres tasahud awal imam kan naik karena rakaat katilu Allahu Akbar takbir tong si masbuk takbir ngilu kaim Allahu Akbar imam tina tasahud kadua tasahud awal karena rakaat katilu ngangkatkeun leungeun moal Allahu Akbar ngangkatkeun leungeun moal si masbuk ge sarua Allah kang ngangkat leungeun turutan imam itulah makna dari sebuah jamaah wa illam yakun mahalla tasyahudi sanajan lain tempat tasyahud manehanana wala yatawarraqu fi ghairi tasyahudi alahir kan palabah dium mah
tong diuk tawaruk si masbuk selain dina tasahud akhir pribadi manehanana pan si masbuk meureun sarokaat deui minangkana imam mah geus tasahud akhir diuk pemilu bareng tasahud akhir imam tasahud akhir diukna naon tawaruk si masbuk ulah tawaruk tak eta unggul mang nu ulah si masbuk mah tetep terus pan kang imam na ge tawaruk kocena cek akang kudu nurutan imam dina sagala rupana kecuali eta kecuali eta kono kabeh basuratan iluan turutan imam kecuali eta geus kitu wa yusanullahu ala yakuma illa ba'da taslimatil imam sunat jang si masbuk tongsok nangtung ngalanjutkeun salat kecuali sabada beresna dua uluk salam imam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Allahu akbar si masbuk naik keluar karek mah assalamualaikum warahmatullah si masuk ke surah Allah kurang adab beres salam kedua karek nangtung ya kang eter capek sekalian istirahat heula teu meunang masbuk istirahat heula imam beres salam masbuk ulah santai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Allahu akbar langsung jicir haram cicing naon kan si masbuk ngajedog diuk teh murni nunutur imam ainu dituturna angeusan salatna terus ya eta atas nama naon diuk keneh paham teh lain asa cari cinggi aing meni beake sora aing mah kudu sesada ai teu sesentak teu daekeun ngarti kumaha teh aman oke lamun lain tempat diukna ari tempat diukna mah kumaha kang maksud tempat tadi geus dibahas si imam tasahud akhir makmum tasahud awal berarti eta mah tempat diuk begitu imam beres salam kadua gae si makmum masbuk santai heula asal tong udun santai tong langsung nangtung gitu maksudna gae eta mah tempat diuk da diukna lain murni muta jadi anu kudu langsung jicir begitu imam beres uluk salam nu kadua itu lamun diuk nasi masbuk murni diuk muta nu dituturkeun ana geus angeus rek naon sia ngajedog buru ini lamun ngajedog patab tulu salatuhu ayo sia batal salat sia masbuk mun ngahaja barinya kitu teh diharamkeun makana genah jadi jalma bodoh ngan dosa namaneh bodoh cukup tong ditambahan deui ini kan dipikir-pikir genah keneh jelema bodoh iya ngan dosa namaneh bodoh karena teu ngaji cukup tong ditambahan deui ku maksiat nu lain mahi jang asupkana neraka ge ku bodoh teh lah bener serius cukup sia teh wareg dina neraka ge sia teh ku bodoh teh bodoh nu teu ledor nya bodoh teu ledor teu daek diajar teu daek ngaji
teu daek ngaji pardu ain acan. Walayaku muqobla salamil imam. Buk tong sok nangtung meme salam imam. Ayo maneh jang naon atuh sia make kudu ngamamu mai kira-kira rek mantangul masih teh rek naon sia jadi pengurus NU ai moal tunduk moal ayeuna ngilu makana aturan organisasi sia teh di PAW ngadat sia mah bolu fa'in ta'amada bilaniyati mubarakatin lamun ngahaja-haja manehanana imam can salam asal lila-lila teuing si jangkar imam teh geus aing mah tuluikeun we kaluhur batal salatna lamun tanpa niat mubah rek niat teh muparokoh makruh mufawwitatun li fadilatil jamaah sabab muparokoh nabila uzrin semari padilah jamaah hayang aturan teu diwaro cek dia kan nangtung sebelum salam imam teu meunang mun ngahaja batal maksudna nangtung kaluhur gitu lain nangtung jejeg kaluhur wal murad mufaraqatu hadil qu'ud pokona mah geus disebut teu diuk weh cenah berarti begitu bujur ngangkat geus batal jadi batalna teh begitu ngangkat bujur geus batal lain berarti kudu geus jejeg nangtung lain kumaha lamun poho jeung bodoh lagi-lagi diham hidup jelema bodoh matak jadi jelema mah genah anu genah nama pohoan nah salat mah santai pohoan mah 100 rakaat sugan salat zuhur teu batal komo pikun mah kumaha lamun poho kumaha lamun bodoh celengjang we kalakah naik nangtung kaluhur imam can uluk salam batal teu henteu sih batal mah ngan lam yutadda teu direken teu dianggap naon rupa anu dilakonan sebelum manehanana diuk deui kemudian nangtung sabada uluk salam imam poho assalamu Allahu akbar samarukna assalamualaikum ribut tuh nangtung kaluhur padahal nangtung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladhdallin asyhadu alla ilaha ajig naon teh padahal geus maca pati teu direken kumaha carana hayang direken diuk geus diuk kumaha nangtung iraha engke geus salam imam wa mata alimu ay geus nangtung kaluhur kanyawan ajig ning tasawuf keneh imam teh walam yajlis teu daek diuk di kahanap batal salatna mahmuman tangul hayang padilah na wungkul tapi henteu tunduk kana aturan make teu direken inget teu anu istilah abdi tadi isuk jeung tadi peuting assalamualaikum samarukna assalamualaikum nangtung kaluhur barang nepikeun kaluhur pek teh asyhadu alla ilaha illallah wajib diuk deui wajib ieu direken teu nangtung jeung Fatihah naha sabab dibangun atas dasar samarukna panyat teh wabihi paroko makana beda kasusna jeung kasus man qomaan imami jalma anu nangtung ningalkeun imam
dina tasawuf awal ngahaja eta mah direken mang nangtung jeung ayeuna bacaanana imam keur tasawuf awal makmum keselan dah aing mah dasar aki lengle dagoan di luhur aing kesel geus bosen tasawuf teh hayang nangtung ti heula ngahaja dor maca Fatihah beres maca Fatihah imam karek nangtung jadi eta mah goreng patut banget goreng patutna makruh leuwih ti makruh haram muradkeun fadilah jamaah iya batal teu salatna henteu direken Fatihah direken naha atas dasar pilihan bukan dasar panyate sadar kan manehna hayang objek ti imam kan pemiheulaan imam ku sarukun mah teu batal haram dua rukun karek batal nah sabab anu ngahaja objek ti imam diukeneh makmum ngahaja naik ka luhur eta mah teu wajib awad lamun anu panyateh mah wajib awad ku sabab wajib awad berarti nu dilakonanana henteu direk